Resiko jualan kuliner mah dapur teh teu kaur bersih, dibersihan ledok deui kitu we jeung kitu. Nah atuh cenah Iki henteu engke wengi dibersihanana. Sok gara retek Iki mah ningali dapur laledok teh. Matak Iki mah ningali dapur laledok saeutik teh langsung dibersihan, da gareuleuh atuh jariji pen cenah cek bahasa Sundana mah teuing cek bahasa Indonesia nama teuing naon. Kan tenan atuh da geroheun mah jualan kuliner mah teu eureun-eureun, dibersihan, diampihan, kalaluar deui eta teh wadah teh. Tara kuateun lila atuh da dina sayangna teh. Sayang naon cenah Iki nya eta dina rak piring maksud Iki mah. Matak Iki sareng ibu Lina masan lega nu saleter teh tara kaanggo lami, paling dina lamina teh kaanggo 2 mingon. Bayangkeun we atuh geroheun ti hudang sare nepi ka erek peureum teh da teu eureun-eureun. Bae ketangnya cing aya rezekina we jang meulina. Da keur daek mah ieu teh Iki teh sagala dikebut di dapur teh. Tara riweuh ka ibu Lina, komo ibu Lina capeun mah antep we sina istirahat. Pokona mah dapur teh kudu kinclong, ulah aya remeh hiji-hiji acan anu cicing dina meja makan. Heuheuy deudeuhnya mani kuat asa apik-apik teuing Iki. Heureuy ketang eta mah da keur datang kedul mah Iki ge haroream beberes di dapur teh.